Bismillahirrahmanirrahim. Fa inda dzalika, maka dina nalikana kitu, nalika kitu teh kumaha ka, dina nalika ngemprai caang nur makrifat dina hate. Dina nalika nur makrifat ka Allah caang dina hate, tadubu ancur naon an nafsu ruksak nafsu teh kan naonana syahwat jeung hawana. Watan tabi'u jeung kacap itu nafsu, kacap teh kasegel teu walakaya atuh kan. Lil haqi ka Allah walil khalqi jeung ka makhluk, bimahwi asariha kusabab lebur asar-asarna itu nafsu, wasukuni wal jihad jeung cicing gerakanana itu nafsu, robahna eta nafsu, wa gubariha jeung kakebulna itu nafsu. Pokona maruksak we nafsu. Nu ngaruksak kakuatan nafsu teh nur makrifat hate ka Allah. Nu matak nu sok ngalajur nafsu teh eta jalma nu eueuh nuran dina hatena. Matak diringkeskeun ku Wali Ruslan mah pokona mah lamun hate caang ku nur makrifat, hate teh moal kapitnah ku naon-naon itu. Matak di mana jalma teu ngurus hate ruksak hirupna. Naon maksudna? Di mana boga hate teu dijaga tina kokotor hate ruksak hirupna. Saha nu teu bisa ngajaga hate nu teh nyaho Allah kan. Salat mah salat ngan dina salat teu eureun-eureun ria jeung ujub. Jadi salat teh atuh teu jadi alus, padahal mah salat teh alus. Kunaon leungit alusna eta hancur ku ria jeung ujub. Ari ujub jeung ria teh eta teh pangaruh nafsu. Matak mun hayang salamet hirup dunia akhirat, salametkeun hate tina pangaruh nafsu. Nu salamet tina pangaruh nafsu jalma nu caang hatena ku nur makrifat. Matak cek Ibnu Ruslan ya ka pangheulana nu wajib ka manusia. Tak gitu namun makrifat ka Allah. Da teu makrifat mah boro-boro pakir najan pinter ge kusut hirupna. Boro-boro bodoh najan pinter ge kusut hirupna. Boro-boro pakir najan beunghar ge kusut hirupna. Jadi munek nyangan bagja hirup mah rumusna deukeut ceuk ahli Allah mah tinggal urus hate sina makrifat ka Allah geus sakitu. Rek bodoh, rek pinter, rek pakir, rek beunghar asal hate makrifat mah salamet dunia akhirat. Ari urang mah teh nyaho rumus hirup bagja. Kumaha ceuk hate anu dipimpin we ku nafsu. Matak sakola aing sing luhur ngarah bagja hirup teu pagi. Engek neangan ilmu sing loba ngarah pinter geus pinter ngarah bagja hirup teu pagi. Rek loba ibadah ngarah bagja hirup, ibadah loba bagja teu pagi. Namun sababna teu manggih Allah teh. Tak gitu kan.
moal bagja hirup mata cek di dia ya cek tadi nalika hate caang kunur ma'rifat hancur nafsu kekuatan hawa jeung syahwat nafsu. Nah gitu kan. Jadi sanajan aya nafsu moal jadi pengaruh goreng ka urang. Duit hayang ngan hayang duit ge lain tina nafsu. Di mana timbulna? Tina akal. Ari akal mah butuhna kana harta nu mana? Nu berkah. Sabab diurukan ku Allah jeung akal mun rezeki datang tapi teu berkah ngaruksak hirup. Kudu nu berkah. Mun nu berkah mah ngomean hirup eta jeung akal. Ulah pajarkeun teu butuh kana duit ajengan kebutuhan. Ngan butuhna terukur. Ya, pan beda-beda nu butuh ge nu tidak terukur, aya nu terukur. Nu teu terukur mah edan ngan duit teh nyaho halal, teh nyaho haram. Teu apa beurang, teu apa peuting meakeun waktu. Waktu sholat, waktu ngaji, dan tidak terukur dan nafsu itu mah tidak. Tak cek kemari nafsu mah sipatanana puasna. Kasebeuh nafsu mah kan. Kas budak nyusu. Budak leutik nyusu mah aya kasebeuh. Mun teu diseeh mah budak leutik meureun tapi ka aki-aki mah nyusu. Tak nafsu ge kitu. Mun ti budak jalma tukang nyumponan kahayang nafsu nepi ka aki-aki ge jiga kitu we. Matak teu aneh mun aya kolot bubudakeun. Sabab hirup nuturkeun wan nafsu katifli. Ari nafsu mah jiga budak leutik. Budak leutik mah teu nyaho produksi Bang. Ka indung ge nyarekan budak leutik misal. Sirahna ditincak inung nu mere nyusu nu ngamandia nu sok ngarepehkeun di mana ceurik da inung ngagoler ku budak leutik mah teh apa produksi ditincak sirahna ngan eta kolot tara keheuleuh ditincak ku budak leutik nya mun ku salakina mah edan budak leutik mah teu keheuleuh kalau ka diusapan nya budakna umur 2 tahun dicak sirah keheuleuh teh mun keheuleuh teh beluk gitu. Nah gitu kan. Ari ceuk ahli Allah mah hirup mah yang bagja mah ukuranna akal jeung nafsu geus. Teu kudu mikiran jabatan naon, duit sakumaha, hirup di mana. Ya mah kalah dihitung. Ya teh aing teh usaha teu maju teh salah kawin. Kawin kaler kudu mah ka urang kidul aing. Pamajikan disalahkeun. Eta teh balas lieur. Mun jalma nyaho Allah mah hafal urusan nafsu. Aing sangsara hirup padahal pinter disebutna kiai ku batur beunghar ongko tapi teu bagja hirup aing nyaho sababna naon nuturkeun nafsu. Malah anu bagja hirup nuturkeun nafsu. Mata geus dibejaan ku guru barang datang ke pasantren ge geus dibejaan ku guru. Naon mun hirup hayang bagja mah lawan nafsu. Wasiat Imam Ghazali ge teu kudu riweuh-riweuh, lawanlah nafsumu, tinggikan himmahmu, berbuatlah untuk akhiratmu seukuran kamu hidup di akhirat. 25 wasiat Imam Ghazali nu ka-7 eta wasiat nu ka-7 lawan nafsu. Ngalut ceritaan ulama ti ditu Imam Al-Haddad Al-Hadrami sasauran man zayyana dhahirahu bil mujahadah
zayyanallahu batinahu bil musyahadah. Sajalman mapaesan dirina ku mujahadatun nafsi, ku merangan nafsu, ku ngalawan nafsu, hatena bakal diurukan ku Allah, menang petunjuk ti Allah, lebih ka wusul ka Allah. Sajalman mujahadah musyahadah. Itu jalan Allah tenaun mujahadah akan jalan Allah. Balik ke Allah, make jalanan jalan usul. Mana jalan usul? Mujahadatun. Boro-boro nu belegung nu pintar maca kitab ge nutur-nutur nafsu mah mal panggih jeung Allah kan. Mal bagja hirupna. Mal bagja ieu komo pelot mah kitu. Hirup nuturkeun nafsu bodoh ongko mampus itu manggas ringkas hirupnya mun hirup ya lamun hirup dipimpin ku nafsu sangsara geus kitu ka mun hirup nu tukul akal bagja ngalot eta teh ti rasul ti dituna wailul liman kana aqluhu asiron wa hawahu amir. Cilaka jalma anu akalna ngabawa perintah nafsuna, anu nafsuna ngabawa perintah akalna, cilaka geus kitu. Kada eta mikiran imah nyang hareup ngaleh. Panto ti beulah kibul. Eta salah ilmu teh. Ceuk ajaran Rasul manuring kesliwat para kekasih Allah. Eta nu gampang. Rumus hirup masalahna dua, nafsu jeung akal. Geus ngaji bab nafsu, ngaji ke bab akal, kapanggih jalan bagja mah hirup mah. Ari urang hayang bagja hirup kudu neangan duit. Loba duit, bagja hirup arek teu kapanggih. Kudu pinter henteu. Kudu pinter ge loba sangsara. Eta geus nu bakal pasti mah ajaran Rasul, nutur ke nafsu sangsara hirup dunia akhirat. Boro-boro bodoh najan pinter, boro-boro fakir najan beunghar, sangsara hirup. Itu ringkesnya tereh tamat ngan cici kan. Kudu nalar johar maknun teh kan. Kudu tamat alfiyah heula teh. Tar musirup segitu da etna deukeut. Ya kan masalah rumus atuh da ngajina teu ka mursyid, mun ngaji ka mursyid deukeut. Semakin dalam mengenal Allah tuh. Semakin hebat makrifat ka Allah, jalan semakin dekat. Tujuan semakin dekat. Raringkes nanaon ke nu nyaho Allah mah kan. Ngadua ringkes sakedeuk. Mau ngadua bari curi. Amin, amin. Nu aminan geus cangkeul, sajam ngadua. Gitu kan. Geus sering anu geus pinter mah sakedeuk ngadua. Naon sababna? Ngadua mah bilisani sirri. Ya mengadua bilisanil maqal atuh da nya panjang, mun disebutan mah panjang banyak. Cisok maneh hirup hayang naon panjang, hayang boga mobil, boga imah. Pamajikan rupana kudu kieu, lieur lira. Lira kan disebutan, betul disebutan. Di mana kumpul nanu alus? Dina makrifat ka Allah. Mata cek sepakima sabab alus mah sabab datang nu alus marifat. Sabab bagja ge marifat. Ma'rifatullah as-sababu fi sa'adati daroin. Bekal bagja dunia akhirat mah ma'rifat ka Allah. Eueun-eueun nyore. Ulama kabeh sadunya ge karena bahasa ulama eta. Man istanara qalbuhu binuril ma'rifati la yakunu indahu ghammun abadan. Sajalma nu hatena caang ku nur ma'rifat ka Allah. Dina hikam Asy-Syarqawi jelaskeun kitu. Sajalma nu hatena caang ku nur ma'rifat ka Allah, maka eta hate moal pernah
pak panggih jeung bingung ku urusan dunya, hirup di dunya saumur hirup. Eta paling deket mah hirup makrifat ka Allah. Cok kakak ngerek neangan jalan ka mana deui salin teh eta. Deketnya kan. Tak ciri-ciri al-arif billah mah hiji menganggap dunia ini tidak ada apa-apanya. Namun ngerasa bangga ku dunia, ciri jalma teh nyaho Allah. Mun jalma kasangsram ku dunia, ciri jalma teh nyaho Allah. Itu kan. Gampang atuh mikiran jalma. Nu salah niat dina ibadah kalah nuju kalian Allah, akibatnya nyaho Allah. Ya kan, goreng hirup teh ngumpulna dina teh nyaho Allah. Ulah nyalahkeun cicing aing gara-gara cicing di Tasik coba aing mun di Bandung mau akil. Bohong. Gara-gara teu makrifat Allah. Ringkasnya kan, al-arif billah mah menganggap dunia ini tidak ada apa-apanya. Cirina kan, cirina. Kaduana naon al-arif billah cirina kan? Al-arif billah mah tidak gampang serampangan menyalahkan orang lain. Terjanji nyalahkeun batur. Mun aya nu teu ngeunah teh batur datang ke heula bisi aing nu salah. Tong maka ke. Eta ciri al-arif billah kan. Naon ciri al-arif billah? Tidak al-arif billah mah tahu diri. Jalma tahu diri mah malah anu keuleun jalma. Da tahu diri. Saha urang teh mata kudu ditanya teh urang heula. Di mana pangijeung batur ya urang mah nanyana saha eta teh. Lain sama aing kan. Di mana pangijeung batur saha aing teh. Tahu lah kitu. Anu dipanggihan dia saha kakara ka batur. Ilmi toha. Ari aing nah tuh insyaallah lamun tahu diri nyaho harga minan tu jeung itu harus mana saha itu teh guru ari aing saha nyaho misi disebut guru ge ku batur hareupeun guru mah beda aing teh salah ya kana batur nyebut hebat ka urang nyebut guru hareupeun guru asa jadi guru tidak tahu diri bener kan. Pada yang kerengan, saya jadi guru, harupun guru. Saha ente teh, kudu ditanya sama diri urang. Urang nanyaan batu, urang mah lain mun panggil jalma sahanya. Tanyakeun. Nu marifat mah tahu diri kan. Eta ciri jalma anu marifat, tahu diri. Tak tingali we jalma nu tahu diri eta marifat. Ngaji pinter, pidato pinter, tidak tahu diri. Maka teu nyaho Allah teh. Terus masalah nafsu jeung akal pokona. Nafsu mah tidak terukur. Lamun akal mah terukur. Butuh duit. Hayang bagja, hayang, tapi bagja nu mana terukur. Hayang untung, hayang, tapi untung nu mana? Untung terukur. Itu matak jalma anu menepati aturan tak eta terukur, ciri nuturkeun akal. Kapan Kangjeng Rasul teh mawa undang-undang Allah naon hukum syara. Lempang teh urang kudu dina hukum syara. Kudu sesuai jeung hukum syara. Salagi urang sesuai jeung hukum syara, terus urangna mukallaf. Maka eta jalma anu bener cek Allah gitu. Sekarang tak gitu. Jadi teu wala kaya tuh, teu wala kaya. Nafsu teh. Dina nalika caang
ku nur ma'rifat mah teh ka Allah. Jadi aya mah apa rumus hirupnya Kak? Mun hayang hirup bagja bebaskeun hate tina perbudakan nafsu. Geus sakitu we heula. Ngan nafsu teh beda-beda pan, aya nafsu nu ngaranna nafsu teh nu alus, aya nu goreng. Ngan anu populer ngaran nafsu di kalangan ahli Allah mah sipatanana goreng. Da rai geus nu alus mah ka ditu lain nafsu bahasana ge kan. Beda deui. Mata karena nafsu teh loba maknana. Napas nafsu, nun fe sin napas. Harga nafsu, jauharun nafis. Permata nu mahal hargana. Ngamekah nafsu, harga nafsu. Kahayang nafsu ge nafsu. Sok bahasa siapa nafsu pisan karena ada harta. Gitu. Gitu. Jadi loba mana nafsu teh. Ieu teh nafsu nu goreng nu kudu dimujahadan teh ku urang. Mana amaro jeung lawamah. Nu goreng kan. Jadi nu populer di kalangan ahli tarekat teh nu disebut nafsu teh akan perkara nu sok ngadorong kana goreng. Padahal mah dina nyatana dina salat ge aya nu ngadorong hayang salat. Tapi nafsu aya kade. Mata kaya hadun nafsi fil maksiat, aya hadun nafsi fit taat. Tak kudu taat teh kudu ikhlas, hartina ikhlas teh bersih tina pangaruh nafsu. Begitu. Berikan kang wabayana jeung martelakeun saha al musannifu musannif analladzi kana sanyana perkara yang kasipu anu kabuka itulah di binuril awali unur anu kahiji eta qurbullahi deketna Allah min kati anjeun itu kan itu keur nyaritakeun nur Allah kan nur Allah teh aya 3 termen datangna teh 3 kali aka kahiji datang nur Allah nu ngaranna nuril aqli. Kadua aya nuril ilmi. Can dibaca lugatan bukan itu. Oke. Kamari geus dibaca saliwat. Katilu aya nuril haqi. Tah jadi tingkah hate jelema kumaha nur Allah nu datang. Nur nu kahiji mah nuril aqli. Reaksina naon deket jeung Allah. Jadi rasa deket jeung Allah. Nah gitu kan. Tinggal nanyakeun kana hate, hei hate sia. Deket mana ka Allah jeung kana udud? Cisok sia. Atuh ulah bahasa deketnya Kang situ ka harti. Reman mana inget ka Allah jeung inget kana udud. Oh, tanyakeun heula kitu heula. Ari ngaku aing iman kuat, ari inget kana udud. Udud teh kan kudu ditakwil lain udud anu eta sok make bako. Udud teh kana kahayang aing mah cara udud da teu beuki udud sok utah. Ngan resep teh kana duit, heueuh udud diganti ku duit teh. Itu bahasa udud teh lain inget kana sok udud kan. Ka ditaroskeun kitu. Wa samratu dalika jeung ari buahna rasa deukeut jeung Allah. Wa natijatuhu jeung tegasna buahna itu qurbullah
eta muraqabatuhu ta'ala, muraqabah ka Allah ta'ala. Lamun geus rasa deukeut jeung Allah muraqabah. Ari muraqabah teh naon dawamun nadri. Muraqabah teh mayang ningali ku hate. Ari akang lamun inget ka sawah katingali, sawah teh ku hate. Katingali. Akitu muraqabah teh dawamun nadri. Itu kan. Malah cek ulama sapalihna muraqabah teh ibtidaul waslah. Mimitina wusul teh muraqabah. Artina mimiti di dia teh lain berarti muraqabah wusul kan. Mimitina muraqabah ujung-ujungna wusul. Tak gitu. Jadi muraqabah teh modal wusul. Seperti urang mimitina boga duit, ujung-ujungna boga sawah. Sabab duit dibelikeun kana tak gitu kan. Muraqabah wal istighya'u jeung isim minhu ti Allah. Tanyakeun maneh lamun dur lohor teu salat eran teu maneh. Lamun aya era berarti aya rasa deukeut jeung Allah. Hatta layaroka sehingga teu ningali Allah ka anjeun hay sunahaka sakira-kira nyegah Allah ka anjeun. Itu wala yufkiduka jeung teu nyepikeun Allah ka anjeun hay su amaroka sakira-kira marentah Allah ka anjeun. Dasar ieu mah Kiai Musoni pinter bahasana kitu. Mun ceuk urang mah kieu we Kang ya. Kulantaran era ku Allah nepi ka maneh teh nu dicaram ku Allah eueuh. Artina teu miga we nu dicaram di mana dinu parentah sia teu eueuh. Berarti miga kitu getol ibadah ngajauhan dosa tina sabab muraqabah. Ti dituna rasa deukeut jeung lain dibayangkan rasa deukeut teh kade bisa jadi mu'tazilah. Pon aya innallaha ma'ana. Tak aing mah lamun leumpang teh gigireun teh Allah subhanahu. Punya gigireun ka Allah kan. Oh jihad di Allah mah. Atuh teu sah marifat teh kadgeun aya jihad mah di Allah rek dikamanangkeun. Eta sifat salabiyah. Gigireun, luhureun, tukangan, hareupeun, deukeut, jauh, eueuh ka Allah. Aya bahasa urang deukeut ka Allah, remen inget, kitu teh bahasa nanti kan. Jauh keneh sia mah ka Allah teh, poho wae. Kitu, lain deukeut jeung jauh kan. Tah eta deukeut aing meutak bareng jeung Allah, asa gigireun. Tak lamun salat teh bayangkeun Allah teh cinukul hareupeun, jadi mu'tazilah tah. Sebab teu ma'rifat ka Allah. Lain ngabayangkeun, lain dibayang teu bisa, lain kitu kadang. Akibat teu ngaji ma'rifat teh kitu. Model mi'raj hibur kauh. Da teu ngaji hakikat teh. Ari teu ngaji hakikat mah kaluhuran silah hibur. Ari Allah teh hiji. Ari Allahna di luhur di handap mah Allah. Kusaha makhluk nu di handap diurusna teh. Ari Allahna Allah. Cok kan muhitun bi jamil makhluk. Nyebut teu di luhur teu di handap teu di kaler teh lain berarti eueuh Allah teh. Sabab naon muhitun teu bisa nunjuk. Ari muhitun cok akan cicing di jero masjid bisa nunjuk teh ka masjid. Mana masjid? Ta ieu masjid. Eta mah tehel hiji lain masjid. Ta ieu masjid lalangit teh tapi lamun akang di luar masjid di daerah mana Ciawi di mana masjid banyak nangsi tuh kalereun uing bisa nyebut aya makhluk nu teu kaihatoh ku Allah teu mentak teu bisa nuduhkeun teu bisa ditanyakeun di mana Allah teu bisa nunjuk da kaihatoh kabeh makhluk mentak nu nerangkeun Isra Mi'raj teh beda-beda.
Mata dina tafsir Sawi dijelaskeun wa qad ikhtalafatir riwayatu bil Isra'i wal Mi'raj. Nyata ikhtilaf kan riwayat Isra jeung Mi'raj. Aya nu nerangkeun Mi'raj make ilmul ibarah, aya nu make ilmul lataif, aya nu make ilmul haqaiq. Beda-beda. Tergantung ilmu na jalma mah ngobrol. Disebutna Ki Jaid kemarin naik. Da ingetna naik mas nyaho urang naik teh kitu we kemana naik. Padahal ari naik teh aya naik hisi, aya naik maknawi. Seperti nyebut di masjid. Nyebut awakna Ki Jaid di masjid beda jeung hatena Ki Jaid di masjid. Ngamana-anana malakur. Hate di masjid. Ingetna urang yo jalma anu mukmin bener mah di mana di sawah ge inget wae ka masjid. Jadi masjid anu cacehejo teh inget masjid. Ya masjid di alam hate mah beda deui pan alam maknawiyah eta mah lain bangunan kieu. Ieu mah masjid di alam hisi. Itu di alam maknawiyah naon masjid? Al masjidu ibaratun anit tajalli bi adomati rabbih. Eta masjid. Jadi masjid teh di alam hate mah kan di alam maknawiyah. Ya. Di alam rohaniyah mah masjid teh roh urang tajalli kana keagungan Allah. Kana nur azamah robbaniyah. Mun hate ngagungkeun Allah eta hate di masjid. Ari akang mah keur salat lohor di masjid tapi hate ngagungkeun motor. Ngagungkeun pamajikan. Ngagungkeun duit. Hate di masjid, ari awak di masjid hate teu di masjid. Mata jol we dawuhan ulama ahli Allah, rubbaman kana jasaduhum bil masjidi fakana batinuhu fi ghairillahi wa huwa mukabbalun bi syahwatihi. Rubani taksir dirinya maka mang pirang-pirang jalema berarti loba pisan jalema nu awakna keur salat di masjid hatena mah teu di masjid. Di mana? Di sawah, dina motor. Urang asok keur salat mikiran paculeun. Eta di sawah berarti. Ari hatena mah teu di masjid. Naon sababna diringkus ku syahwat nafsuna. Lantaran resep ka sawah keur di masjid ge di sawah. Batur mah keur di sawah ge di masjid. Kumaha keur di sawah di masjid hatena ngagungkeun al matak macul ti lain rek neangan beas lain rek neangan untung neangan naon rek neangan ridho al sabab untung ti sawah ku aing rek dipake modal neangan ridho tak kitu akan masjid cengar. Kan di sawah ge awak hate di masjid. Ngan kade lain pabelitkeun jeung syariat. Pas jumaahan teh di imah sorangan. Sia mah kunaon teu ka masjid pan ieu ge asal eling ka Allah cenah asal nyaksikan nur adomah robbaniyah masjid. Waduh bahaya gitu kan. Mata kula dicampurkeun kudu apal batas hukum. Ulama ngaistinbat hukum kudu apal batas. Hukum fikih samat mana, hukum tasawuf samat mana, hukum tauhid samat mana, digalaukeun ieu. Kana geus ngaji kitabna. Geus ngaji kitabna ya. Usul Jami'ul Usul fil Auliya, mangih di dinya. Wal Jum'atu wa huwa yaumul liqa'il usuli ila ainil jam'i. Jadi poe Jumat teh poe nan hate tajalli ka Allah. Eta disebutna poe Jumat. Hari akang jumaahan Salasa. Iso. Oh, lalu teh anggar di jumaahan mah kudu poe taskem. Ulah diganti ku eta mana hakikat. Jadi Jumat di alam maknawiyah mah beda jeung Jumat di alam hisi. Tas kemis
Ari Jumat di alam maknawiyah mah, di alam rohani naon? Tajalli ka itu eta Jumat. Mising maot Senin ge Jumat. Da keur tajalli ka mata kaya hadis sanu maot Jumat maka asup ke surga. Sajalma nu maot makrifat keur dina tajalli asup ke surga. Nah kitu kan. Lamun hek dihartikeunana poe Jumat tas Kemis kumaha lamun tara salat. Jumat maotna tukang maling domba Jumat maot salat tara ka surga moal. Lieur ka kang mikirna. Kudu apal batas hukum. Ngarah teu lieur jelema teh ka. Ya nu miraj rohani atau jasadna. Ari ka Rasul mah ruhi wa jasadi teh ada jasad Rasul mah pan. Beda jeung urang lain jasad ieu kan jasad basariah ieu. Jasad basariah Rasul mah anggar we di alam mulki di dia. Teu bisa asup ka malakut. Kudu ganti jasad Rasul ge jasad nu mana? Jasad nur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain jasad basariah ieu di sasalaman ku sahabat aya. Itu dianggap wadah biruhi wa jasadihi teh jasad nu ieu. Jadi engke teh keder. Teu apal hakikat Isra. Sabab naon biruhi wa jasadihi ngamaknana teh jasad nu ieu. Mentak ye kang nerangkeun Isra Miraj kumaha rohanina. Lamun nyaho dengan ilmu ibaroh geus kitu. Kemanaan sacara welena. Da apalna ge ilmu ibaroh kan. Teu apal ilmu isyarah, ilmu lataif, ilmu haqaiq, teu apal. Tak dibelek Kangjeng Rasul. Dikumah ku cai jam-jam, manahna dibersihan. Padahal mah hatena sorangan ge teh mikir. Nya aya hate Rasul kotornya kudu dikumah heula. Mikir. Tuluy mikir deui saha malaikat ahli bedah. So kan. Aya tukang ngabeleng cisok kabajakeun ku saha malaikat nu ngabedahna cisok Ajrail atau Israfil. Di manaan ku makna lataif atau ku makna lahqaiq. Itu dibelek, dibersihan manahna tuluy dikumah ku cai jam-jam. Cai jam-jam teh lain cai anu di ditu di Mekah. Nya kotor hate bisa dikumah ku cai hisi akang. Cok acak akang boga hate takabur mandiu sampai 10 kali jadi tawadoma. Wah bisa. Ilmuna anu cai jam-jam teh cai teh mata kieu Kang dina nakbir impian teh cai teh ilmu lamun heran. Tas ngimpi ngojai ai di laut heran caina si arek jadi teteleuman dina ilmu. Rek jadi santri guru mursyid. Kitu na wilna. Ruh aing mah tadi cenah dina cai taah kiru jawana ge. Malah mah ganti ku seuneu lain kiru. Wah sia marek aya nyarekan. Sebab emosi eta mah di sana mah. Nabirna teh kitu kan. Cai jam-jam teh naon? Dikumah ku cai jam-jam. Paningali manah Rasul ku Allah dileungitkeun tina ningali ka alam mulki ka dieu. Ditutupan ku kekuatan makrifatullahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makrifat teh cai jam-jam, pangberkahna cai jam-jam sadunya. Pangberkahna ilmu makrifat ka sok nyaho ilmu vulkanologi tapi teu nyaho Allah. Ilmu maca kitab bisa tapi teu nyaho Allah. Mal ikhlas ibadahna kan. Alpiah ngolotok juharmatun ngolotok tapi teu nyaho Allah. Insyaallah salatna riya jeung ujub. Insyaallah hatena hubbud dunya kan. Da tamana kudu ma'rifatullah ieu mah. Moal leumpeuh-leumpeuh nafsu ku ilmu nu sajan lain ku ma'rifat maka. Teu kaya jalma pinter pidatona ngajina pinter tapi nafsu syahwatna wah kuat. Balas hayang duit mitohake dikunci. Gitu kan.
Tarik deui ngaos teh kan. Oh, pengrojab itu kan. Nah gitu kan. Jadi Kangjeng Rasul teh ku Allah dibersihkeun mana? Teu aya ta'akul ka alam mulki. Mata ke nerangkeun Isra Mi'raj teh kudu paham heula alam. Lamun yang paham nepi ka sabenerna. Mata dina tafsir Sawi dijelaskeun memeh ngabas Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam teh kan di mana aya bahasa i'lam memeh sasauran ahli ma'ani mah geus apaleun. Ya ilmu nu dibahas teh ilmu nu sulit tapi penting. Sulit, Pak. Tapi penting sanajan sulit, mata wa'lam bahasana. Annal awalima arba'un. Alam pirang-pirang alam teh opat. Hiji alam mulki, dua alam malakut, tilu alam jabarut, kaopat alam izzah. Sok baca tafsir Sawi. Ki akang euy ngaos ti dieu meser kitabna lamun teu gaduh. Ngan geus meser mikir maca bisa teu. Kira-kira teh bisa mah tong ngalagarek meuli lah geus kupingkeun ajengan. Teh hese kita maca teh lieur. Ngalogatan naon. Opat alam kan. Da Mi'raj ge moal ngarti teh apal bab alam mah. Matak ngamana anak ka dieu kalau urda apal ilmu ibarah hungkul. Heuh da ibarat teh naik mah kaluhur bener. Teu salah eta ge ngamanaan. Ari kaluhur mah kitu ceuk dina ilmu ibarah mah. Tapi kan dia mah lain makna hisi, pan makna maknawiyah ieu mah kan. Besok Isra Mi'raj di alam mana? Di alam mulki atau di alam malakut Isra? Oh, itu paham kadinya urang. Sedangkan teh nyaho alamna ge mulki mana, malakut mana, rek kumaha rangkeun Isra Mi'raj. Di alam mulki menyebar jeung Jibril. Ari Jibril urang mana itu? Urang malakut Jibril mah. Bareng jeung urang rek bareng kumaha alam ge beda. Masing-masing alam atau masing-masing alam ge mah lain ge bareng atuh. Tinggal di dina ayat Qur'anna walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Tuh. Sakapeung terjemah bebasnya kan. Yakin nyata sakapeung mah Muhammad ningali Jibril teh aslina Jibril. Jadi asli Jibril teh urang malakut. Kangjeng Rasul nu ka malakut kan itu ningali asli Jibril. Monyo aya ningali asli Jibril di dunia di dia. Jibril ge ka dia mah kudu ka surang dia. Malakal maut bade nyambut nyawa Kangjeng Rasul. Siga urang Arab kan. Assalamualaikum. Saur si Fatimah pun bapa nuju teu nama. Saur Rasul saha Fatimah? Lalaki urang Arab. Padahal malakal maut teh. Bisa asli malakal maut ka dunia ka dia? Moal bisa. Naon sababna? Ari malakut mah alam nur, lain alam jasad kieu jirin lain eueuh. Menyo asli malaikat ka dieu ka dunia, menyo. Bangsa nur ka dieu. Malaikat mah jasadna ge jasad nurani. Jasad bangsa nur, lain jasad kieu malaikat mah. Ah kitu kan. Geuning cenah aya dina tafsir Yasin dijelaskeun malaikat teh cenah mun dicak-celakan lamun dicicikeun cai laut kabeh malaina nyekca balas badag sirah malaikat. Eta mah hiji akang mah sikeun laut sirah malaikat. Eta mah saking agungna malaikat. Gitu. Ari kitu malaikat agung-agung. Da alam malakut mah alam agung daripada alam mulki matak nyebut Mi'raj naik ari kanu agung teh naik lamun kopral jadi sarsan naik teh naik nyebut lagi tar nyebut turun pangkat naik gitu. Jadi sama teh samaul hisi samaul maknawiyah
Jadi Mi'raj Rasul teh ila sama'il ma'nawiyah. Lamun nepi ya lamun sama hisi luhureun sirah planet mana wae cisok, planet teh loba. Isok bintang mana akang hibur nepi ka bintang mana. Asal eta di alam mulki lain Mi'raj dunia wae kan eta can naik-naik. Teu lieur akang teh. Itu udah bare judulna Isra jeung Mi'raj kumaha deui kan. Teu kitu nerangkeun ke kumaha salah dua ini. Tak aya nu ngonang ngaji Isra Mi'raj Kang di dieu mah cenah ulah lieu ulah kana hakikat-hakikat can. Isra Mi'raj teh cenah. Kamari ge abah ngaji ka dieu lieureun urang. Kayak nu lieureun teh ajengan cing teh ieu atuh masyarakat. Geuning ngonang deui ka we. Ari kudunya ditakeun anu teu bener mah aing mending balik we cing mending cari ngaji. Keur naon? Atuh ulah eta judulna ngajina tuh naon? Syukuran atuh kitu we geus cing teh. Umur judul itu Isra Mi'raj. Ari teu diterangkan sabenerna ke jalma teh nyaho anu bener sabener. Mi'raj sangka kaluhureun sirah ka dieu. Malah mana ngabalikeun tidak bereferensi Mi'raj kaluhureun Mi'raj ka alam malakut jabarut macam buku manehna tidak berdalil kaluhureun sirah atuh cik mikir ka Allah naik kaluhureun sirah kudu jihad di Allah mah ayeuna make naik kaluhureun sirah ka Allah kudu naik kaluhureun sirah atuh di Allah teh aya jihad kitu mah rek dikamanakeun ma'rifatkan sifat salabiyah ulah jeung ilmu hakikat jeung ilmu ma'rifat am geus bertentangan eta bahasana eta mah olah malikeun tidak bereferensi manehna nu teu boga dalil dibalikeun kan dasar dunia terbalik ngan teh deui teu ngobrol deui ayo ieu bahaya ya tak kitu kan bisi beda-beda nerangkeun. Memang ilmu ibarat begitu. Dikumah, dibersihan, dibelek heula, dikumah ku cai jam-jam. Ari urang ngumah pan daging hayam lamun tas dipun cicuk dikumah kur. Eta mah cai sumur beuneu. Ari manah Rasul mah ku cai jam-jam. Padahal urang ge akang ye lamun rek pana ti alam mulki urang akang ye ku Allah diberi kekuatan nur ma'rifat heula dina hate. Ari ma'rifat mahjubin mah anggar rek tingali ieu. Itu lamun ma'rifatna ma'rifat wasilin datang deui nur ti Allah poho ka dieu. Matak aya anu ma'rifat teh nepi ka hasilna naon? Pana ti makhluk. Matak nur akli eta deukeut jeung rasa deukeut jeung Allah, tapi nuril ilmi mah yashaduka wujudahu yashaduka adamaka li wujudihi nyaci anjeun ka Allah makhluk teu katingali eta mah kusaha nur tajalli ka Allah nur ma'rifat bil jam'i disebutna kan eta disebutkeun ilmu nafi' pek aji ujang karena Allah ilmu manfaat lain ilmu nu diwurukeun ilmu nafi' eta mah ilmu di alam manfaat ilmu nape mah ilmu nyaho ka Allah nepi ka poho ka makhluk matak jalma anu boga ilmu nape tujuan ibadahna ka Allah lain ka makhluk ya mah salat yang jadi duit itu tidak ngaku ilmu nape di mana napena teleungit-leungit makhluk tina hate tak gitu kan matak beda-beda nerangkeun. Dapalna ari lumpang cepat teh hawarikul ada geus we sambat dadi rasul aya mukjizat. Tos kitu. Nya ari teu kapaham mah kadituna geus we asal percaya we benerkeun. Nu penting nama diperingati Isra jeung Mi'raj teh supaya akang ngabenerkeun kejadian Isra Mi'raj. Adapun can nepi mah akang ngaji deui we terus. Ulah geus.
Karena wis ditanya cek pamajikan Kang ari sabenerna mi'raj teh kumaha wallahu a'lam. Mungal ditanya ku majikan ulang tahun wallahu a'lam. Engke teh kasohor aing boga salaki wallahu a'lam. Ahli wallahu a'lam. Ngaji tuluykeun. Dalam ditanya mau bisa ngejawab. Ari Isra Rasul di alam mana cisok? Di alam mulki atau di alam malakut? Kan tadi alam mulki, malakut, jabarut, ijaz cisok di alam mana? Pramana di alam mulki. Lamun di alam mulki jasad Rasul sifat basariyah atuh kudu katingali. Saha nu ningali Rasul kal hibur kekelebetan sorbana. Aya nu ningali teh ya. Di jalan gitu aing teh sorana Rasul teh aya tapi eueuh Muhammad teh cenah. Ceuk kapilah onta nu ditanya gitu mah. Atuh da Rasul mah di alam malakut, ari anu tempat onta di alam mulki nya melaku pangit. Ari akang eta jeung bapa nu geus maot di barja sok papangit tara. Lamun hayang papangit teh akang anu ka jero ka ditu. Tara ngajang elek nu geus maot ka dieu. Akang ngimpi aing panggih jeung bapa. Eta ge aya dua ngimpi ge. Aya bisa jin nu nyalirukeun bapa urang. Geuning bisa jin nyalirukeun pan sarena ge teh eling tadi. Aya panggih jeung bapa bener rohani bapa di barjah urang nu asup ka alam malakut. Nu kasapah ngaranna eta. Tapi biasana anu sarena nu eling. Bari elingna aya nuril waslah. Nuril ilmi. Mata sing istikharah ge lamun can mukasafah mah kan lamun can waslah mah can musyahadah ka Allah lobati jin. Istikharah aing. Minta alamat ke Allah ya alus meuli motor teh teu. Dagang teh aing teh dagang beas, dagang cilok teh. Istikharah. Da kulantaran atuh salatna ge salat mahjubin da kan udah datang teh jin. Tarojol langsung pas rub teh sare panggih jeung bapa aing. Waduh ceuk bapa jang geus jual sawah meuli motor. Atoh pan ceuk bapa ge kudu meuli motor. Padahal setan marid. Kunaon maksudna? Setan mah nyilakakeun. Sina meuli motor ku aing ngaku we aing bapana ngarupakeun keteh meuli motor labuh we na tikungan da balas atoh boga motor weuteuh lumayan 3 bulan teu berjamaah salat eta setan marid mah maksudna kan nyilakakeun ka jelema eta mal apal mun teu ngaji bab kasapah mah kadinya kan ti Allah Rasul aing aya ilham ti Allah. Loh ngatu nyebut ilham, eta aya nyebut mukjizat. Aing kedatangan mukjizat penting. Mukjizat di mana? Ka Rasul mukjizat. Aya nu istidraj, aya nu ihana, aya nu karomah jeung mauna beda kajadianana. Nu istidraj mah di alam jin di dieu, mun manggih nu aing teh kan. Can beak udud nepi ka Jakarta, di alam jin lempangna. Sup ka alam jin dibawa ku jin. Muncul di Jakarta duit. Banyak waliullah dibawa ku jin. Waliullah mah khodam lagi malaikat. Sub ka alam malakut. Ka mana? Ka alam misal tadi itu. Lempang di alam misal di itu. Di misal mah boro-boro ti dieu ka Jakarta. Hirup akan ge tamat riwayatna di misal aya. Hayang nyaho iraha maot aya di misal. Ngan mending tong nyaho. Naon sababna? Pakalna langsa kan. Rasul teu naon aing maot poe Senin mun ceuk basa kuring maot sahabat ke poe Senin. Ceurik teh Rasul teu mun urang mah bejaan rek maot poe Senin teh ceurik. Moal isuk cari nakdak we dina lawa. Ki gunaon ceuk icuna teh pae aing minggal. So dahar ge mitak ngeunah mah. Mun satatal bener. Matak anu masih iman acan pati kuat mah teu dibere ku Allah ta eta latifna Allah tina sawarena anu timbul tina latifna Allah teh eta jalma teu dibere nyaho ka alam misal nu can kuat iman
Kapan ari teu nyaho makan lohor dahar teh jeung make udud di Samsu nikmat padahal mah ceuk Allah paeh jam 1 sih. Lamun apa rek maot jam 1 udud sanajan di Samsu ge lah mah ngeunah bener. Meureun ceurik mah. Sina bisa menikmati waktu umur manehna sanajan saeutik deui. Seserian we tumpak motor Ninja duit 250.000 aya keneh. Dahar di restoran ugi aing jam 2 ge tukang kredit Jakarta nepi aing jam 2 ge jadinya lohor cek manehna eta teh udud bunga padahal di kodong mubrom lain kitu kagilas ya ku toronton jam 1 di Cianjur sok lamun apal eta moal ngeunah udud dahar moal ngeunah bener kan mata teu dibere ku Allah karunya naon matak ari mere ari kieu ka paya dibere eta karunya ya Allah beungharkeun abdi terikeun beunghar teu karunyaeun ka aing teu kudu mere wae karunya mah nyalametkeun karunya so akang budak leutik nginjem bedog seukeut teu dibikeun karunya atau henteu karunya teu dibikeun teh eta karunya naon saha doang ping-pingna ge budak leutik. Ari budak pemuda mah henteu dicara malah titah mawa bawa bedog sia ngalasuluh mah. Oh. Ari urang janji teu apal akibat ya Allah beungharkeun abdi teh ripuh ieu teh boga duit. Ngadoa ka Allah teh kitu. Nanyakeun heula ka Allah. Aing teh hayang beunghar. Nanyakeun heula Gusti mun beunghar sae teh abdi mun sae beunghar abdi nyuhunkeun beunghar ayeuna ka Gusti. Ngan lamun teu sae mah wios Gusti tong dibeungharkeun saumur hirup pakir abdi sanggup ngadoang kitu. Dawuh marifat hayang beunghar we. Ceuk Allah teh sia moal dibeungharkeun da katingali kiceupna jadi Firaun. Ayeuna keur pakir daek ngaji teh sia geus beunghar poho ngaji poho salat ngitung duit teh saeutik salat. Ulah semangat ulah silakalah mending asup ke surga aing diringkus ku pakir bae. Tah kitu ya kurang cerdas mikirna teu karunyaeun ka aing. Aya nu teu mere karena karunya kan. Tah kitu kan. Pantes beda-bedanya kan. Jalma ngobrol nerangkeun Isra Mi'raj beda-beda. Atuh kumaha ilmuna. Aya nu ilmuna kakara ngaji ilmu ibarahnya ngeun sakitu ilmu ibarah. Padahal bari teu kaharti ku manehna. Isra Mi'raj teh Isra teh itu leumpangna di mana gancang-gancang teh nya. 2000 km ditempuh ku waktu nu sakitu sakedapna. Patilasan Rasul haneut keneh Rasul tos ulih deui. Tapi teh eleh-eleh dari Rasul aya mukjizat. Kunaon teu ngartikeun hakikat mukjizat. Pan ilmuna kakara ilmu ibarah can apal ilmu haqaiq. Can apal ilmu lataif. Moal bisa nerangkeun eta. Matak maklum maka lamun nerangkeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Uluy bareng jeung Jibril ngan sakitu hungkul nerangkeunana. Teu apa rahasia-rahasia teu apa. Eta ilmuna memang kakara ilmu ibarah. Cek ibarah mah bener kitu eta sakalian. Ulah ditanyakeun kurang kan Masjidil Haram alam mulki itu Masjidil Haram alam misal. Moal ngartieun aing teh nyaho masjid alam misal. Da ilmuna ge kakara ilmu ibarah. Can apal ilmu isyarah, ilmu lataif, ilmu haqaiq. Mata kalau mereka diterangkan Isra jeung Mi'raj akan mal anggeus sok penting moal. Mata kerajaan terus aja mana muih kerajaan. Tapi teu dikajerokeun teuing da bisi lieur. Anu kira-kira aya kaharti we di alam misal bae nganda mukjizat ieu mah di alam misal pan barengna ge jeung Jibril teh urang malakut ari malakut teh alam misal teh alam malakut. Ngan aya alam malakut nu deukeut ka mulki misal alam dzurriyah, alam syura, alam haba, alam barzah.
Aya malakut nu deukeut ka hadrat Allah ka Jabarut. Seperti mana kursi, kolam, Sidratil Muntaha, Lauhil Mahfuz. Oh gitu. Da teu paham urang kadinya teh. Matak Mi'raj teh ya ceuk saka ikhtilaf akan riwayat. Ceuk sakal naik ka alam malakut. Mi'raj eta ti Masjidil Aqsa ka alam malakut. Alam malaikat. Matak Kangjeng Rasul panggih langit ka hiji panggih jeung Nabi Adam. Bener kan? Nepi ka 7 panggih jeung Nabi Ibrahim. Cik ari Nabi Ibrahim na geus maot can. Pan maot eueuh akan Nabi Ibrahim teh. Jeung ruhna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis lain badan basariah ieu lain. Jeung rohani malah berjamaah jeung para nabi para rasul. Rohanina teh lain basariah ieu. Lamun basariah ya kudu katingali saha nu ningali kumpulan malaikat jeung para rasul para nabi di Masjidil Aqsa berjamaah jeung Rasul. Iso saha ningali. Lamun di alam mulki mah kudu aya nu nganyahoankeun. Pan yang mau nyaho da di alam malakut. Di alam misal Isra geus di alam misal. Itu malah ya waliullah leumpang ka Mekah nepi sajam atau semenit nepi. Di mana berangkatna? Di alam misal. Ngan lamun istidraj jeung ihana di alam jin eta teh. Di bawahna ku jin da khodamna ge jin. Sabab naon? Maju batin ge ka Allah. Ari waliullah mata jadi ka Allah. Mata menjadi khodamna ge malaikat. Da imana salureun malaikat. Ulama eta mah. Kulantaran salureun malaikat di khodaman ku malaikat. Nya yang menjadi khodam saluhureun. Sok aya camat ka khodamku. Berarti eta kiai eta ulama lamun di khodaman ku jin salureun malaikat. Matak ditanya ku malaikat teh ceuneung. Dan umahjub bagempeur ditanya man rabbuka ngadegdeg. Naon sababna di dunyana suku leumpang ku aing. Duit nu aing meunang aing keur matak wudu doa lain dipakai ibadah ka ulin ke kelayangan bukan duit dan nu aing menang aing gitu kakak beda jeung batur mata kan ditanya man rabbuka malaikat teh beda-beda ieu teh anu ngajawab teh beda-beda nu nyaho ka Allah mah teh geumpeur Siti Robiah we awewe legenda tasawuf di kalangan awewe Siti Robiah nu teu pernah kawin teu nyaho duit balas nyaho ka Allah. Ari urang mah balas nyaho kana duit poho ka Allah. Ditanya man rabbuka pan eta teh kapanggih ku ahli-ahli tasawuf kan baladna Siti Robiah. Robiah pan anjeun geus maot. Ngimpi teh bener da ka alam misal ari waliullah mah lain ngimpi ka alam jin lain malah sifat nyalirukeun jin nyalirukeun kumaha ditanya teh lain ngajawab malaikat eta maneh bener kita nanya kitu ka uing ku Allah nya Allah teh nyahoeun ka aing mah di dunia keneh ge nah hate naon Allah teu pernah boga salaki teu pernah nyaho duit teu nyaho tolak tilu karena dunia teh kan itu nya Allah teh nyahoeun ka aing sehingga kudu ditanya heula kumaneh aing kumaha geus dijawab kitu balik malaikat datang deui aya nu ditanya guru diantarna aya kan nu ngajawab tapi urang mah ulah tuturuti da lain guru hebat man rabbuka atuh cenah kuring ge ditanya lah nyawanan teuing nanya nyaho mana maneh jeung uing ka Allah sok kan ka malaikat kitu bisa kitu akan padegdeg ka ngunitang malaikat ari salureun malaikat mah teh sieun akang sakola SMA ditanya ku budak PAUD leuwas mah sok sia nanya naon ka aing paling ge 3 jeung 3 budak PAUD moal gempeur mun gempeur teh nyaho Allah ya Kang di bejaan nu maot gempeur man nu teu nyarah Allah geus bejaan teh ayeuna mata kaya nu maot
Gempur teh henteu. Tah eta teh teu gempur teh kan karena keur majdum ka Allah. Padahal itu tugas di Allah nanya. Kada ulah ke menyetu sopan ka malaikat. Ari majdum mah poho dah hakikatna Allah. Itu sarua jeung malaikat nanya ka Allah. Sareng kitu kan. Majdum mah. Majdum teh ti dunya nepi ka akhirat akan. Batur mah urang di dunia ge teu bisa. Wa syukurni majdum nepi ka akhirat. Berarti teu ngadenge pananya malaikat. Sok kan. Mus ingat-ingat di surga. Sing koceak sing darmi. Di surga hala yaumul jam'i. Rumah ringu. Cek wai syukurni malaikat. Naon ieu rame. Sing koceak sing darmi. Eta teh nu dihisab wai syukurni. Cek wai syukurni ari aing irah maut kitu. Teu paling maut. Aya nu teu karasa maut teh kan. Ahli majdum teh karasaeun maut. Mata aya nu ngeunah, maut teh nu teu ngeunah. Nu teu ngeunah mah angkat. Eta mah malaikat datangna jiga buser. Mau bangkol karena asupna ge nyerang panto bang. Gitu. Tapi ari anu saleh mah kakasih Allah henteu. Assalamualaikum. Namu heula. Aya naon malaikat apalan itu bade nyambut roh anjeun tugas di Allah. Tapi ceuk Allah lamun anjeun geus ngawidian sok lamun anjeun geus ngaidinan kakara wingit nyambut arun can moal ceuk jalma nu saleh budak ye aing kerungan budak di Jakarta isu ke balik deui ka dieu malaikat balik deui malaikat. Jadi kumaha manehna eta nu saleh. Beda jeung nu durjana. Eta mah jiga buser nangkap eta pengedar narkoba eta bukan. Dia agak bata gitu agak. Jadi ngebahas nanti ku hakikat ahli hakikat mah. Itu ayeuna urang geus sakitunya kan. Jadi cuk sakoma naik ke langit kaiji 2 3 nepi ka 7 di malakut. Jadi malakut teh jajahanana lega. Itu aya malakut teh mana? Aras malakut, kursi malakut, kolam malakut, Sidratil Muntaha malakut, malaikat di malakut, ruh nu marawat di malakut. Itu alam misal di malakut. Jajahan lega mentak naik hiji 2 3 nepi ka 7. Tanggeus langit ka 7 ceuk sakawal naik ka 8 ka Sidratil Muntaha, naik ka 8 ka kursi, naik ka 10 ka aras. Naon aras? Kerajaan Allah. Naon kursi? Alam amrun wa nahyun. Aturan di Allah. Larangan teu meunang kieu makhluk. Bener ya aturan di Allah urang jero. Aya. Tuluy katingali tunduk kabeh Allah, kabeh makhluk ka Allah. Tunduk kabeh oge aya nu ngalawan teu ceuk Allah jadi beurit kalah jadi kadal aya teu aya kumaha ceuk Allah makhluk mah kabeh ningali tundukna makhluk ka Allah Sidratil Muntaha matak aya mana sidroh tangkal kayu aya mana sidroh silau aya mana sidroh teh kang tunduk makhluk kabeh tunduk kana pengaturan kana undang-undang Allah matak disebutna Sidratil Muntaha teh ceuk ahli hakikat mah diantaranya menyebut Bajqiyatul Kubra disebut. Karena yang ngalogatan dangkal kayu widara, eta ge bener da memang logat harfiahna mah kitu. Sidroh teh daun widara pan, tangkal widara nu jadina katuhun aras. Berarti Sidratil Muntaha deukeut aras. Baca ku akang dina ayat Quran. Tidituna walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Kadiana terus kumaha? Inda Sidratil Muntaha. Jibril nalika di Sidratil Muntaha. Yo. Ka mana deui? Indaha jannatul ma'wa. Di Sidratil Muntaha teh aya surga. Jadi surga di mana? Ya kan? Ari surga teh pan di hadrat Allah di ditu kan. Jadi eta teh lamun
bahasana Sidratil Muntaha nalika teu inget ka makhluk. Jadi geus teu ningali hate geus teu kawanungan makhluk. Saur asup ka ufukil a'la Sidratil Muntaha. Nah kitu. Tungtungna makhluk teh aras, makhluk keneh kursi, makhluk keneh. Mata kajengan namun dakwah teh sing ingat ka alam kursi kadinya sing bisa terjali kadinya. Bisa muka sapa ka kursi kadinya ka. Artina dina nalika dakwah teh hukum teh ti Allah lain ti aing. Dan salat sia teh, cek teh salat bebal keher amak. Udah sah sia teh di parawan kadal sia teh. Aduh kecakekan kolotna naon make kudu amak da tugas urang mah ngajak jeung nita bener ka amar ma'ruf nahi munkar teu bisa mere hidayah ari nu nita salat teh akang atau Allah iso kalau perintah ti Allah si eta teu taat ka Allah lain teu taat ka urang nah urang nu kasinggung iso ka ikhlas jauh nun ningal naik ayeuna hatena di sidrot di kursi mangka kursi teh lain kursi gilang kencana apalagi cari Allah. Oh iman ar-Rahmanu al-arsy istawa lieur kalah ka. Ngamana anteu para dudu. Cek saware malin kitu ka mana? Sidratil Muntaha. Ti Sidratil Muntaha ka mustawa. Ti mustawa ka izah. Tah kitu kan. Mata kan aya nu tajalidat teh aya di mustawan, aya di qobaqausen ayana di al-adna izah. Jadi alam malakut mah alam ma khafiya anna nu aya sajeroeun alam dunia, alam mulki. Ari alam jabarut itu alam asma wa sifat. Jadi geus alam qadim eta mah alam teh lain alam kos alam dunia, alama. Qadim jabarut mah ka. Can nepi ka ijah encan pan eta mah asma jeung sifat naik deui rok-rok mustawan qobaqausen aw adna nepi ka ijah ta eta nurda alam ijah disebutna ceuk dina tafsir sawi mah naon alam ijah ma la yumkinu ta'biru anhu alam nu geus teu bisa dicaritakeun ku lisan hese ngaibaratkeunana eta mah kudu tajalidat mah geus rohani urang kudu ngasaan teu bisa diterangkeun ke jiga jelema kalah ka Allah teh. Kakara kursi aras oge geus jiga Kangjeng Raja kerajaan Allah. Ari raja teh menguasai. Dina nalika menguasai aya aturan ti raja ka makhluk. Tataatna si jamaah ka raja tunduk eta Sidratil Muntaha. Aturanana berarti kursi kerajaanana aras. Aya keneh sajeroeuna aya titingalian mata cek Imam Ahmad Ibnu Athaillah gitu simkuring Gusti teu tiasa ningali sifat Gusti kahalangan ku aras. Gitu kan. Jadi lamun orang ningali aras mau bisa ningali sifat. Jadi tungtungna makhluk teh kita aras kerajaan Allah. Asup ka alam qadim, ka mana alam asma was sifat. Dina nalika abdi ningali sifat Gusti aras gitu kan. Ulah jauh-jauh contoh mah kieu we Kang. Lamun akang ningali jirim aya ieu juburna meja. Tapi lamun ningali perkumpulanana meja paku, kayu, naon dikumpulkeun ieu jirim tina johar pirid ningali johar piridna eueuh bentuk meja teh eueuh. Tingali ku akang, pakuna we hungkul hiji aya bentuk meja. Eueuh. Komo johar piridna, johar pirid di mana? Johar Yuli mana? Ti misal ti ditu. Terus nempo ka jero leungit. Jalma anu ningali ka misa moal ningali ka alam mulki. Itu akang mata Kangjeng Rasul ge dibelek di kumaha kokotorna teh paningali Rasul ku Allah ditutupan ka alam mulki sehingga panggihna jeung malaikat Jibril lempang di alam malakut. Jadi khawarikul adat teh lamun ti malaikat mah di malakut kajadian teh kan lempang teh. Mun di na istidraj jeung ihana di alam jin kan.
Lamun alam hisi dohir mah kudu kasaksi ku panon itu katingali ku saca urang. Canu ningali Rasul keur hiber ka Masjidil Aqsa. Oh, tak gitu kan. Teu lieur kan. Eta lamun diaji make ilmu lataif jeung ilmu haqaiq ka Isra teh. Mal anggeus kang nepi ka asar oge. Tuh kalau setengah satu. Ai eta mah nyontokeun karena akang ulah bingung ieu teh kumaha Isra Mi'raj cek sare kieu ikhtilaf. Riwayat Isra Mi'raj. Ayeuna urang ditingali we ku ilmu ibarah heula. Bahasana dina Al-Qur'an subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu urang digancangkeun. Subhana eta subhanallah teh subhana teh maf'ul mutlaq li fi'lin mahdhufin. Nah, matak dibacana jabar subhana. Aya nu marentah fi'il anu dipikeun. Geus anu teu ngaji nahwu sorok tong mikir. Tah gitu ka. Maksudna ya dina subhana cek ulama hiji litanzih pakot, kadua lita'ajub pakot atawa litanjih wa ta'ajub tilu kan. Ya subhana teh hiji tanda bahwa surah Isra eta rek ngajelaskeun nu aneh. Tak subhana. Mata kurang Mekah malah mun manggil aneh sok subhanallah. Kata jamu nang busuran 2 miliar mere duit ngan 5.000 subhanallah. Geus kan. Kerjakeun eta alladzi teh isi mausul. Ieu cek ahli alat gitu. Alladzi teh isi mausul. Di mana isi mausul wajib ngabogaan sila nu ngawungku kana domir nu buat balik kana isi mausul. Liurnya kan, nggak usah mikir cerita dikit. Naon maknana kan? Lain ukur sekadar lalajo Isra urang teh. Ingat Isra Rasul teh aya nu ngaisrakeun. Tah ulah poho-poho kanu ngaisrakeun Rasul. Selalu mata kulapan alladzi. Nu ngeunah malah make alladzi cek muktar lahir mah subhanallahi asra. Ngeunah kudu mikir. Ya mau Allah di naon Allah di dia. Oh Allah subhanahu Allah di. Kudu mikir heula mah. Ladi teh isi mausul akan sing ingat. Maknana naon mudawamatu dzikri wat tafakkuri. Supaya nu ngupingkeun Isra Mi'raj teh mayang tafakur mayang yang mengusahalah jauh Isra Mi'raj teh dahar balik. Selalu eling kanu ngaisrakeun ka Allah. Nah gitu kan. Asra. Ari asra alhamzatul muta'addiyah. Hamzahna ngaberangkatkeun hamzah ta'adi. Tapi cek sakol mah lain hamzah ta'diyah. Da fi'il lazim eta. Waduh atuh ngahartianana kudu dirubah. Ulah ngaberangkatkeun. Maha suci dat anu berangkat kalawan abdina ti peuting. Menya Allah liliaran. Oh kakak. Asra bi abdi teh ngaihatoh rasul, ngaihatoh Allah ka Kangjeng Rasul hirup dihirupkeun ku Allah. Rasul angkat diangkatkeun ku Allah, wujud diwujudkeun ku Allah, kabeh nu di Rasul nu Allah muhitun bi jamil makhluqat. Itu akan manana matakfi lazim. Hayang mutaaddi nya sok wae lah subhanallah di asra ngan kade ulah salah paham deh. Allah ngaberangkatkeun Kangjeng Rasul ti peuting ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Rasul teh ini Muhammad ini teh sorangan teh jeung Allah. Kusaha diinitkeun Muhammad. Kapan Muhammad hirup Allah nu hirup. Ya Kang di Muhammad teh ngamuhit apal Allah sifat Allah dah.
Nah gitu mantak mana napi ilajin betul. Insyaallah lieur akan. Oh. Dateng ngaji alfiah waheula teu tamat anak kang keburu kawin deh ban ngaji. Oh. Tak gitu kan? Bi abdihi kunaon teu bi nabiyhi. Pandangan nama subhanalladzi asra bi nabiyhi atau bi rusulihi jadi pikiran rasul nu mana abdi nu aya nu mana nabi nu mana ieu mah bi abdihi. Kunaon bi abdihi? Maka isyarah kana yen pangikhlasna ibadah ka Allah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta ngabejakeun bahwa pangikhlas ibadah ka Allah di antara rasul jeung nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi atak Muhammad Abdul Khalaik Absyahul Khalaik Ahsanul Khalaik insanun kamil atak bi abdi lailan tipe-tipe kunaon teh tiburang asa kepikiran bukan Allah teh ngaberangkatkeun anak Kangjeng Rasul teh peuting. Matak Isra teh akang leumpang ti peuting. Matak Isra teh aya Isra ceuk lugot, aya Isra ceuk uruf. Ceuk lugot mah Isra teh kadar-kadar leumpang eta Isra. Akang ti terminal ka sawah Isra. Leumpang teh. Kade ulah ari Rasul ka Masjidil Aqsa rasa ku Allah diberangkat hari lempang ka sawah akang aing nu lempang akang ge dilempangkeun ku Allah lempang ka sawah ge bener subhanallah asra teh kudu itu ka Kangjeng Rasul ari urang lempang serangan kade ulah keder nah gitu ari uruf cek kumaha cek uruf mah saro fil laili lempang ti peuting eta Isra nu lempang ti urang mah lain Isra cek uruf itu anu populer bahasa di Mekah eta lamun lempang peuting teh sok Isra. Tapi aya Isra nu diisnadkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra ya macam istilah nu dipopuler nu dinisbatkeun ka Kangjeng Rasul nu kumaha Isra subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil gitu kan aya deui aya kene ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa kunaon Isra teh ti masjid ka masjid ti terminal ka sawah tah kan maknana naon khairu ardillahil masajidu pangulya-mulyana jagat Allah masjid al masajidu khairu ardillah ari pirang-pirang masjid teh pangsae-saena jagat Allah cabab masjid mah bogan nu Allah kena-kena urang mere taneuhkeun masjid Haji Kahfi ulah nu Allah masjid ngan muakibna Haji Kahfi mauquf alehna masjid itu lain digugat ku budakna teh teh beleguk teu ngaji maugat masjid nu bapak sia ge nu ngaranna lain nu Allah tanah geus diwakafkeun geus hak mau hak Allah ya datiyahna hak Allah ngan manfaatna hak mauquf aleh itu akan ari bab wakaf teh dasar teu nyaho itu digugat masjid menang bapana pada dasar ta masjid kan dawuh Nabi syarrul biqa aswaquha wa khairul biqa masajiduha pang alus-alusna tempat masjid panggorengna pasar tak pasar goreng aduh aing sok ka pasar tuh makanya keun bae ka pasar ge pasar tempatna goreng tapi urang mah teu milu kok tak kitu naon sababna eling nu goreng mah nu di pasar teu eling nu eling mah alus waliullah ge aya di pasar kade ulah mikiran eureun aing dagang ge era ku ajengan ulah nu di pasar tapi waliul
hatena awakna di pasar, hatena di pasar ngan ngagungkeun tak gitu. Lain pindah aing mau ke pasar ganti si jalan we. Alah, sing cerdas mikirna. Ngaji kali hakikat sing tamat. Geura moal lieur. Tak gitu kan. Masjid naon? Masjid teh dua, masjid hisi aya masjid mana? Masjid di alam hisi tak iya. Tempat anu diwakafkeun ke masjid. Tapi masjid di alam maknawi mana? Al masjidu ibaratun anit tajalli bi adamati rabbih bi adamati rabbih. Hate ngagungkeun Allah teh eta hate keur di itu aka. Atuh dohirna teh di masjid, rohani-rohanina di masjid atuh. Ya mah rohanina teu awakna teu di. Otak batur mah ulin ka sisi laut. Tahun baru teh urang mah ka di masjid al-Ittihad. Sugan we kabawa ku hakikat ka masjid ngagungkeun Allah. Kade akang ari milu cicing di masjid, ari hate di Pangandaran. Ulah kang. Kade batur mah kaditu urang mah di batur mah hura-hura urang mah ngaji we. Takkan nanyakeun Kang cenah ngaji pere aing mah kana ditambahan ngaji tahun baru model pere semua goblok. Allah pere pemurajab ayeuna. Rajab mah kudu ditingkatkeun amal ibadah. Da ceuk Rasul inna rabtumur rohata indal maut. Lamun hayang ngeunah maut tong nyeri. Maut hayang kebawa iman Islam. Linadi salamat tina panggoda setan. Fahtarimu hadhihi syuhura kullaha bi kasratil ibadati wal ikhlas. Hormat bulan hurum. Tinu 12 bulan anu diangkat karena bulan hurum, bulan mulia. Mana? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ayeuna Rajab. Fahtarimu hadhihi syuhura kullaha. Hormat pangijeng bulan 4 teh kan ku nyeueurkeun amal bari majikan sok diberi uang jajan 100 cik atuh Rajab 200 atuh. Masuk tara cuci ibu teh cenah. Elingan ibu boga salah kita. Kang Rajab bae ieu mah kalah ngedrop 50.000 turun. Mari caritana maot mung nyeri. Itu tambahan amal teh. Itu pamajikan dahar sok jeung naon jeung nu ngenog atuh. Rajab. Kalau ngedrop si aga. Kali tuluy disukan rajabannya. Yo, cenah Kang geus rajaban can. Mawaka engke wecing teh kagok nyambut Ramadan. Ayeuna rajaban kene di batur cenah angus wah kene. Itu aga ada dikait-kait wae pan eta. Sabab bulan hurum 70 tikalanna. Jadi mun ngaji sekali ayeuna mah 70 kali ganjaranna. Untung aing milu ngaji 70 kali. Mun ke Sa'ban 700. Amun Ramadan 1000. Itu nepi ka sakoyong Allah. Ta Ramadan. Aing mah ngaji anu ke Ramadan 7.000. Eta kurang cerdas mikirna. Ya kan aya darajat dina waktu teh nuduhkeun aya darajat dina tingkah teh. Ramadan nah teh aya naon muqarrabin. Kan bae bulan Rajab ge mal ditikal 70 1000 nepi ka kahyong Allah. Sabab nu keur ngajina makomna muqarrabin. Ramadan. Oh, dan Ramadan ge ari goplah mah teu da mah jadi Ramadan. Sapar ge jadi Ramadan batur mah. Lain mah Ramadan jadi sapar. Bali. Waktu eta teh kan muqarrabin Ramadan, Sa'ban wasilin, ya kan? Itu lamun sairus syuhur mahjubin. Tah gitu. Tapi sanajan bulan Safar lamun muqarrabin mah makomna Ramadan. Paham teu kan? Ulang daguan
Yang masyarakat kami tuh ada bulan Ramadan. Dah yang 1000 tikal. Bisa sing sapar ke. Pere we harita. Ngan hate kudu di makom izah di ahadiyatul jam'i wal farqi sarua jeung bulan Ramadan. Tah kitu akak. Teng liurnya ieu mah ari ngaji nepi kana hakikat. Jungkul we goan Saban. Yang panggih jeung nisfu Saban. Aya di mana oge hakikat nisfu Saban mah. Ngan nisfu Saban mah eta hiji. Nya ari tengah Safar mah nya nisfu Saban. Itu bisa nisfu Saban. Tapi darajatna ku Allah bisa diganti. Nisfu Saban jadi nisfu Saban atawa jadi Lailatul Qadar. Aya ramjang kan bisa tak kitu teh. Tak kitu. Jadi allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Terjadi di eta ayat iltifat. Iltifat mengkol kan tina ghaibah kana takalum, tina takalum kana ghaibah. Sok tingali kalimahna. Subhanallazi asra bi abdihi. Tah di kadieuna Allah di barokna haulahu linuriyahu. Lamun teu iltifat maka matang Imam Hasan mah macana liyuriyahu, linuriyahu. Teu ngaji Muqtar Dohir teu mikir. Liur kitu akal. Liyuriyahu betul Imam linuriyahu iltifat. Tadina tina ghaibah kana takalum. Linuriyahu min ayatihi min ayatina kadituna innahu huwas samiul teu innana lamun teu iltifatna ulah innana macana teh ieu baca innahu jadi iltifat minat takalum ila ghaibah. Naon maknana eta kalimat dina eta kalimat aya iltifat minal ghaibah ila takalum minat takalum ila ghaibah. Maknana kan isyarah kana yen ahli Allah teh aya di dua makom. Ahli Allah nu harebat teh aya di dua makom. Hiji makom muqarrabin, kadua makom majdubin. Bi abdihi keur muqarrabin, alladzi barakna haulahu keur majdub matak pasana kuring. Kum bi idni. Nangtung sia kalau idin aing. Tukum biidnillah. Padahal luhur kene kum biidnillah kan. Lamun makom muqarrabin. Insyaallah lieur kan. Pokona mah muga-muga sing barokahnya kan. Sakitu hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.